Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baraya alhamdulillah tepang deui sareng Abah Usup. Mugi baraya ieu arek dahar tumpeng sareng ya bakar ayam, bakar ayam terus aya kacang-kacangan, kerupuk, aya jaat, sambal biasa. Sebelum makan, Abah mau doain dulu baraya semoga baraya dipaparinan kesehatan, rezekinya yang banyak, mudah-mudahan baraya sehat selalu. Abah doakan akan membacakan ayat Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga baraya rezekina nu sing seueur gitu barayanya. Oh, Abah arek ngeureuyeuh dahar ieu sareng tumpeng. Bismillahirrahmanirrahim. Eueuh heula. Aduh, ya bakar ayam cenah itu ya. Cobi orang cobian gua Abah. Aduh. Ade ya menuna ya. Duh. Coyolkeun kana sambal ku Abah teh ka dieu ya. Aduh. Ya congcotna ya. Kerupuk bakal ayam ya. Aduh ku Abah dibukakeun. Aduh ya ping-ping na itu ya. Nikmat sekali juga na ieu mah ya. Kana sambal congcot. Alhamdulillah banget. Jaat na ya doh lalap. Daging aja lo, baraya kotil ya. Ano, tumpeng. Ampun, bakar ayam. Wilujeng ngiler ayamnya.
Aduh, ya tungir ya teh paling resep abah mah ya kan kieu ya. Aduh. Tungir. Aduh. Gurih. Dadana ya.
Kulit na yan. Mantap yang sot. Ini ayam na ayam kampung beraya, aduh. Allahu Akbar. Itulah. Sanggup tumpeng, bakar ayam kampung, sambal sama kerupuk, sama kacang-kacangan. Baraya mantap. Semoga Baraya sehat.
dan banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sakitu bae ti Abah Usup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.